kadaerahan. Ah kakang mah sok jawadan, Kakak sakadar ngelingan, ulah ingkar kapribadian. mun kakang maksad ngelingan, gening sasar lalampahan kabatur mere didikan, da gening sok mirucaan. Siganya mirucaan, eta dume kakak ayeuna da sok ngelingane, sangkan teu kamalinaan, ingkar tina kapribadian. Kakak jadi jalma makmur, Hanjaga ku henteu jujur, eta mah sangkaan batur. lahnya sok gede wadul, Kakak mah loba nu muji, lahnya sok nyeri. kakak perlu menta bukti naon anu jadi harti. Gening kakak hambur rizki, jalan-jalan siang wengi milarik istri dijengki akang, bojo mah kaluli-luli. Aeh bet nyarekan, eta ditungtungan ayeuna da timuruane, bejanu tanpa alasan, eta mah keur panuduhan. Gitu aneh, ulah sok malik-malikeun mata ke. Akang mana sok kesarekan Kang Ning teh. Lain nyarekan atuh nya Apa dan? supaya urang teh dihargaan. Neng Meli angkat ka mana? Pan bade milari hawa, Paingan dangdos ngareka, peniron mode ayeuna. kumaha mun kadaerahan. Ah kakang mah sok jawadan, Kakak sakadar ngelingan, ulah ingkar kapribadian. mun kakang maksad ngelingan, gening sasar lalampahan kabatur mere didikan, da gening sok mirucaan. Eta siganya kakak teh da mirucaan, dume kakak ayeuna da sok ngelingane, sangkan teu kamalinaan, ingkar tina kapribadian. Kakak sohor ahli seni, Hanjaga ku henteu jujur, eta mah sangkaan batur. lahnya sok gede wadul, Nyawa teh kudu kaharti, lahnya sok nyeri. kakak perlu menta bukti naon anu jadi harti. Gening kakak hambur rizki, jalan-jalan siang wengi milarik istri dijengki akang, bojo mah kaluli-luli. Aeh bet nyarekan, ditungtungan ayeuna da timuruane,
tanpa alasan eta mah keur panuduhan.
pisahan. Serasa lira dina jajaran kalimat unggah tawasa mun gaduh midoa hati tasapok sareng aturan sok sieun teka badanan sang saya molaksana mendapat jasa sarenan tenanaon junjunan tenanaon mun kitu kapalai salira lelembutan ngajarit mengkupal diri teu teingan tega